Qala ngadawu Sayyid Abu Bakar. Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Mazani ya manya. Inna malikan jerkeune lamna min. Saestuna raja mina muluki ti sapalihna pirang-pirang raja eta kana kabuktian ieu Malik eta mutamaridan eta mutamaridan anu bingung ala robihi ka pangerana Malik ta'ala analur ieu rob bagozahu mangka pagozahu mangka merangan ka Malik saal muslimuna jama Islam kabeh pakhoduhu mangka nangkep atau newak gitu nya ya muslimun ka Malik saliman halna salamat pakolu maka ngucap ya muslimun bi ayyi syai'in ku naon perkara naqtaluhu barisan min naqtaluhu bisa maehan abdi sadaya ka Malik li tamarrudihi karena gitu bingungna Malik ala robihi salahnya kayak mutamaridan we hande ji salah dilarat ji aduh kana mutamaridan lain bingung bedegong teh ji bedegong ji bedegong ada lain bingung bedegong kana mutamaridan kana kabuktian ieu Malik eta mutamaridan anu bedegong ala robihi gitu ji kuy handeun tadi bingung gentos ku bedegong naktaluhu litamarudihi karena bedegongna Malik itu ji benta eta genti ji ala robihi ka pangeranana Malik ta'ala anak malhur ieu rob nya tadi sangemkeun ku Sayyid Abu Bakar bin Abdullah aya raja cenah ngan eta raja teh bedegong ka Gusti teh nya masyarakatna teh pusing gitu ajangan Miftah wah lieur aing boga raja kieu teuing cenah eta ka pangeran muni ngalelece ngahina nyemoohkan wah bersatu ta masyarakatna teh bersatu nya raja teh ditarewak ajengan itah tewak caritana tah geus ditewak ditanya eta raja teh cenah kumaha raja kuring maehan anjeun hayang dikumaha maehanana cenah usap anjeun teh bedegong ka Gusti apa zamaa mangka kumpul nang ro'yuhum pamikirana muslimun ayaj aluhu kana yen ngajadikeun ieu muslimun ka Malik nya caritana musyawarah heula we jama Islam teh dina raga kumaha cara maehanana eta raja caritana geus sepakat kabehanana jang tata cara maehan raja ayaj aluhu pi ayaj aluhu kana yen ngajadikeun ieu muslimun ka Malik pi komkomin adimin wasadu rosahu
pi kom-komin wahidin. Nah si kom-kom teh naon tah? Aya kom-kom segalanya. Pi kom-komin wahidin dina bangker. Apa meureun bangkernya? Eta teh geninganna bangker teh. Aya naon bangker? Model liang nya lubang. Gitu tah model gitulah. Liang anu gede. Bangker lah. Wasadu. Jeung narutupan ieu muslimun. Gitu. Rok sahu kana sirahna Malik. Waqadu. Jeung ngahalurungkeun ieu muslimun tahtahu kana sahanapeunana kom-kom anaro kana seuneu. Anu mana nyeun bangker. Ngan seperti hawu di handapna aya lowong. Asupkeun kadinya raja teh tutupan luhurna. Tuluy handapna disuluhan. Tuluy we dihurungkeun. Nya dihurungkeun. Walama wajada. Jeung dina waktuna ngarasakeun. Jeung dina waktu ngarasa ieu Malik harorotanari kana panas saseuneu ja'ala mangka tandang ieu Malik. Yunadi halna ngagorowok ieu Malik. Alihatahu ka pangeranana Malik. Alati tegesa pangeran abadahum anu ngibadahan ieu Malik kitu ka aliha min dunillahi min dunillahi halna salianti Gusti Allah. Begitu seuneung geus karasa panas ku eta raja teh nya. Manehna ti jero bangker teh nyorowok. Gitu, nyorowok. Nyebut pangeran anu sok diibadahan ku manehna. Geningan bukti. Eta raja teh paingan ngahinakeun ka Gusti Allah. Geningan manehna teh ibadahna teh tara ka Gusti Allah. Kapanggih cenah ceuk masyarakatna teh nya. Ceuk muslimin kapanggih ena mah aslina raja aing teh. Geuning ibadahna teh lain ka Allah. Paingan Allah teh dihinakeun ku si eta mah. Tuluy masyarakat anu ibadah ka Allah jamaah Islam paingan digencet ku si eta mah. Paingan diperlakukeunana teh lah siga lain ka jelema we ku si eta mah. Paingan nu diagul-agulna teh jelema-jelema anu agamana naon gitu. Lain masyarakatna, lain jelema Islam, ayeuna mah geuning kapanggih. Agama teh geuningan lain agama Islam raja teh. Ari ngomongna sok puasa cenah tahajud. Salat. Ngomongna mah ceuk anu nyembah ka manehna mah geuningan tah. Ayeuna kadenge ti jero bangker ngajorowok. Nyebut pangeran anu sok diibadahanana. Nyeta ya Lata. Pangeran Lata. Barisan ji bisi ya Latu aji manya. Atau ya Lati itu sih. Ya Lata. Pangeran Lata. Kholisni. Kudu nyalametkeun anjeun ka abdi. Cenah. Kangjeng Pangeran Lata. Salametkeun cenah kuring. Ya Habala, Pangeran Habal. Lain Habil ieu mah Habal. Kholisni kudu nyalametkeun anjeun ka kuring. Ya Uja cenah tah. Pangeran Uja Kholisni kudu nyalametkeun anjeun ka kuring. Disebutan Pangeran Habal, Pangeran Uja, salametkeun cenah kuring gitu. Dinyebut ka Allah mah geuning bukti. Agama teh lain agama Islam. Geuning pada masyarakatna Islam. Pamimpinna mah geuning lain Islam. Ari
kedok nama Islam cenah. Ari asli nama lain Islam paingan. Ka Allah teh meuni ngahina. Tuluy ka masyarakat anu nyembah ka Allah teh Islam teh meuni ngagencet. Beningan agamana teh bukti ana mah lain Islam nu disebutna ge uja gitu. Kholisni abal kholisni lata kholisni gitu. Mima tina perkara anak ari abdi eta pidina emak kuring cenah keur disariksa yo ku jelema Islam keur diduruk salametkeun kuring salametkeun kana kitu. Oh ya Habal pangeran Habal kuntu aya abdi eta amsahu sok ngusapan abdi roksaka kana sirah anjeun pan kuring teh anu osok ngusapan sirah maneh cenah Habal diusap ku kuring teh dibersihan kitu wa khodam tuka barisan min jeung ngaladen abdi ka anjeun kada kana anu wa kada jeung anu sanatan dina tiap-tiap tahun pan kuring teh osok ngaladen ka maneh kitu lamun teh maneh eudeuh ruksak diomean ku kuring teh lamun aya harangasu dibersihan ku kuring teh kitu tiap tahun ku kuring teh maneh teh pan diurus dialus-alus tempatna diagreng-agreng kayakna tulungan kuring tulungan cenah kitu pakulama tajaa mangka dina waktuna gitu pakulama tajaa mangka dina waktuna motah ieu malik ilaihim ka gitu muslimin tajidu gitu oh ilaihim ka eta ka alihah ta kadinya ta alihah ilaihim ka alihah maka dina waktuna tajaa teh motah naon minta perlindungan balikan deui pakulama tajaa maka dina waktuna minta perlindungan ya malik ilaihim ka alihah tazidu mangka bertambah naon harorotun nari panasan sunu tah waktu manehna keur cocorowokan ka pangeran anu kumaneh sok disembah teh seuneu panas teh beuki bertambah gitu palama ulima maka dina waktuna nyahoeun kitu ieu malik anahum kana yen saenyana alihah eta laesu lain ya alihah eta yugnuna anu nyukupkeun ieu alihah kitu anhu ti malik paesa barisan mangka pegat harepan ieu malik minhum ti alihah begitu seuneu beuki karasa panas mungkin manehna cocorokan menta disalametkeun ku pangeranana nu kumanehna sok disembah tiap tahun sok dibersihan sok didama-dama sok dipusti-pusti tah ternyata teu nulungan ka manehna teu bisa nyalametkeun manehna mangka nah teh jeung pikiranana ngarasakeun putus asa warojaa jeung balik ieu malik ilallahi ka Gusti Allah taala hanalu Gusti Allah barulah eta raja teh nya sadar inget ka Gusti nya geus deuk paeh mah inget ka Gusti wanada jeung ngagero ieu malik pil komkomi dina komkom la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bahasa maka ngutus sah Allah Gusti Allah taala analu Gusti Allah goesan kana hujan minas samai ti langit
ala tilkanari luhureun eta seuneu. Begitu eta raja inget ka Allah, manehna ceurik rumasa ka Allah teh sok ngahinakeun. Da kusabab anu dimulyakeun ku manehna mah buktina geuningan pangeran nu tadi disebut. Tapi waktu manehna butuh pertulunganana geuning teu narulungan. Kitu nya manehna inget ka Allah kalawan kasadaranana, karumasaanana, kaikhlasanana ngagorowok nyebatkeun jenengan Allah jeung kakasih Allah. Nyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangka Allah yang ngutus kana hujan supados ngahujanan luhureun bangker anu geus pinuh ku seuneu. Patopiaha mangka mareuman ieu sama kananar atuh ari di blambir mah nya ku hujan eta seuneu teh pareum. Wa ba'asa jeung ngutus Allah rihan kana angin tuluy torojol teh angin. Pahamalat mangka mawa kitu ieu rih alqomqoma kana komkom kitu ila samai kalangi. Tuh paja'ala mangka kitu tandang ieu Malik kitu ya tajajalu baina samai wal ardi. Ya tajajalu alna guntang gantung baina samai di antara paja'alanya baina samai di antara langit wal ardi jeung bumi. Atuh da bangkerna ka bawah nya ku angin teh. Jadi raja teh di jero bangker. Atuh eta raja teh nya rada reuas. Sabab kana bumi teu murah ka langit kitu manehna teh beuki luhur teh beuki sieun. Tah kusau kitu kitu wahwa ana ari Malik eta yaqulu maca ieu Malik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kana lapar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta goba sainga leungit ieu komkom anil basori tina paningali. Suma alqothu saterusna ngalungkeun ka Malik naon arihu angin. Eta mah begitu raja maca dikir deui angin beuki ngahiuk gede. Langsung eta komkom ka bawah ku angin beuki ngaluhuran sehingga teu katempo ku paningal soca ku luhur-luhur aku tebih-tebihna nya aya dina luhur haseup gitu. Tagus kitu hiuk deui angin badag nyata ngancurkeun komkom. Eta raja nu di jero teh tah jadi teu kalangku komkom murah eta kahanap. Murah kahanap eta raja begitu murah kahanap kitu suma alqothu saterusna ngalungkeun ka Malik naon arihu angin. Baina kaumin di antara kaum muragna teh ka antara kaum anu mareulem teh kaumul muslimin anu gemes ka eta raja kusabab ngahina wae Gusti Allah. Jeung ngagencet wae masyarakat Islam. Nya mun ayeuna mah gerak masyarakat Islam teh ngalawan kitu nya. Tah ditewak eta raja mah nya cenah. Ceuk masyarakat Islam teh aing sakilobana jelema hiji nah eleh kuno hiji cenah. Kitu satingkah diasupkeun kana komkom teh. Begitu murah gahanap tah layak ripuna kitu baina qaumin layak ripuna Allah layak ripuna alna teu arapaleun ieu kaum layak ripuna alna teu nyaraon ieu kaum Allah ka Gusti Allah. Pakhoduhu mangka nyarekel ieu kaum ka Malik wa
wa fatahuhu jeung mukakeun ieu kaum ka Malik wa akhrajuhu jeung ngaluarkeun ieu kaum ka Malik minakom komi tina jero bangker teh faqalu mangka ngucah ieu kaum lahu ka Malik man anta geuningan muragna teh kahiji daerah kitu anu teu apaleun eta raja teh saha penduduk di dinya teh termasuk masyarakatna teu apaleun ka raja lain muraga masyarakat manehna baheula nu dirajaan ku manehna lain ditanya eta raja ku kaum eta man ari sae eta anta anjeun wa ma ari naon eta kos tuka wa ma jari naon eta kiso tuka gitulah wa ma jeung ari naon eta kiso tuka kiso tu barisan lalakon anjeun kala ngucap ieu Malik anak ari abdi eta Malikun raja pimodi kada di tempat anu barohum maka ngawartoskeun ieu Malik ka kaum an kisotihi tina kisohna Malik wa halihi jeung tingkahna Malik wa aslamu ujung arasuk Islam ieu kaum jami'an halna sakabehna eta kaum teh can asup Islam geuningan begitu ngadenge kana kisah raja yen raja teh manehna teh raja di hiji kaum anu eta kaum teh Islam pendudukna teh kabehanana tuluy ceuk raja abdi teh rumasa tukang ngahina pangeran jelema Islam ka abdi teh ngedok Islam ngomong mah abdi teh Islam tahajud puasa anu getol ngan abdi teh sok nyangsarakeun masyarakat anu agamana Islam dikencet segala rupana ku abdi masyarakat Islam teh geus teu kuateun lah nya warani kabehanana newak abdi teh ditewak diasupkeun kana bangker tuluy abdi teh diduruk da panas atuh nya abdi teh nyebutan pangeran anu asli nama sok disembah ku abdi nya Talata Uja Habal teh kapanggih abdi teh geuningan pangeran abdi teh eta lain Allah teh aing ngomong abdi teh Allah kitu ngedok eta mah abdi teh sok tahajud sok puasa baratara ngedok wungkul sok masyarakat abdi teh Islam tah geus apa masyarakat abdi teh kana asli nu dipangeran ku abdi teh geuningan lain Allah boki ngagedean kana seuneuhna teh atau abdi teh boki panas boki cocorowokan terakhirnya abdi teh inget ka Allah nya abdi teh ngaos dikir nya eta torojo teh hujan duikeun ka mareuman kana bangker teh geus itu torojo angin gede duikeun ka abdi di cana abdi cocorowokan teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tug duikeun ka abdi dibebeutkeun di dieu tuluy abdi dibuka geuningan tah penjara abdi teh tah duikeun ka abdi ayeuna bebas geuning nu ngabebaskeun Allah ngabebaskeun abdi teh Allah geuningan anu ngabebaskeun abdi teh Allah lain anu dipuja anu didama-dama anu digusti-gusti ku abdi lata uja jeung abdi lain Allah begitu ngadenge kitu eta kaum kabehanana langsung lebet kana agama Islam Masya Allah begitu berarti Islam teh mulia pisannya al hadisus saminu wallahu a'lam eta hiji